Bismillahirrahmanirrahim. Sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen karena munculnya agama Islam, tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Allah allazi arsala zatan ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh. Huda teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an, sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh ndek naon dirage baca Al-Qur'an. Timimitin ndek nyahokeun pangeran Al-Qur'an, ndek nyahokeun nabi na Al-Qur'an, ndek nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an, ndek nyahokeun munakahatna baca Al-Qur'an, ndek nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an, ndek nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an, ndek nyahokeun teknik baca Al-Qur'an, ndek nyen sepeda, motor, mobil, kapal, laut, udara baca Al-Qur'an, ndek nyen senjata baca Al-Qur'an, ndek nyen bom baca Al-Qur'anul Karim. Tinggal orang bacaan Al-Quran, paham Al-Quran, terus laksanakeun. Yahudi leuwih ti heula maca Al-Quran jeung ngalaksanakeun nyana nu jitu padahal teu percaya ka Allah. Mentek bil huda. Maka dalil-dalil jeung mukjizat-mukjizat. Lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat, saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi? Tapi ku Gusti Allah dibere dalail, dalil-dalil, barohin, dibere mukjizat, tercengang kabeh dengan mukjizat Kangjeng. Ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani, Muhammad mawa naon sih? Al-Qur'an. Coba kehebatan Al-Qur'an dan hayang naon maneh? Coba ontak kena ngomong. Tanya ku Kangjeng Nabi. Onta ditanya ngomong, mukjizat Kangjeng tercengang kabeh. Coba tatangkal kayu, memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi, kerikil. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Muhammad. Tangkal korma kita datang, coba korma itu kena datang ka dia. Korma dipanggil ku Kangjeng Nabi, "Tal, hei korma ka dia." Tangkal korma gudag-gide langsung nyabut sorangan, langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi, maca 2 kalimat syahadat, kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani, ku kafir-kafir Mekah, musyrikin Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Balik deui tangkal korma ka tempatna, gudag-gide plek deui. Wah, Muhammad sihirna hebat. Kumaha bil huda. Ya Allah, kurang puas. Coba Muhammad, coba tuh panon poe bulan kena belah 2, coba datang ke mana? Lamun kitu bakal percaya mana bahwa kula Rasul. Coba bae heulanan lo ngomong ke situ. Nah ya, belah 2, datang panon bulan gitu. Belah 2, nu hiji asup ka dieu, nu hiji asup ka dieu. Balik deui ka dinya, tek maca syahadat, balik deui ka luhur. Bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat. Deuk kumaha cenah? Bil huda. Walladzi arsala rasulahu bil huda, mawa pitujuh. Geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon, coba Quran baca hayu. Cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe, ieu kula teh diciduhan ku awewe kecil mah. Ieun bombay ge Quran bisa, buka Al-Quran, ieun kapal baca Al-Quran, ye nyen senjata baca Al-Quran, atuh komo deui naklukeun awewe. Itu qala Yusuf li abi ya abad ini. Senjata. Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidin. Allahumma lain kol basarwiti fi cikupa kamala yang talhadi dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Langsung datang, mana Kang Pendi?
menjadi kira tuh ya. Gampang. Hayang naon dina Al-Qur'an. Hayang sugih masyaallah. Wa adzin fil nasi bil hajatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a. Paranti jang sugih ngawarung bacakeun eta. Wa adzin fil nasi seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia. Bil haji supaya munggah haji. Ya tukar jalan bakal daratang. Laleumpang suku. Wala kulli dhamir yatina. Di saban penjuru bakal daratang. Mingkul fajin amik. Tah eta keur carita munggah haji. Terapkeun ku urang teh di dieu. Urang teh tafaul ka ayat eta ya. Bil barokah. Ya, pake ngawarung. Bacakeun eta. Bener. Masyaallah. Aya aturanana bacaanana 999. Aca. Oh bener daratang. Masyaallah ti unggal penjuru. Ngan saminggu doang eureun. Kunaon Bang gorenganan ngabri ngahutang kabeh. Pada tadi dah hayang laku atuh laku. Ngan dihutang. Daratang kabeh datang. Pan ngamahaji eureunna ngawarungna geus eureun. Aing geus tamat sekali batu rabbik. Selesai geus. Hayang naon? Hayang naon? Coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi. Nah, kecil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malik teruskeun ku ini. Asana nyarandung kabeh. Wah, teu beres. Nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman. Dibere wiridana ku kiai. Kiai na kitu nyandung. Ah maksudna nu kanyahoan mah. Tah ieu. Iyalah wallazi arsala rasulahu bil huda. Lamun henteu dibere dalil, henteu dibere barohin, henteu dibere mukjizat, naon atuh kakuatan Kangjeng Nabi? Maka urang sebagai warasatul anbiya na atuh kudu kuari. Kudu atuh kurang kudu boga bil huda. Lamun teu boga bil huda, mal bisa. Mal bisa tuh. Mukjizat lain. Lain. Naon atuh? Minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana. Minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah yang diagung-agung. Ulah yang dimulya-mulya. Ieu mah liwat be. Aju jelema ngomong mah haji tah si mana? Ji goblok Mang Haji. Kiai. Aing ngadenge Mang Haji goblok sia mah. Eta geus. Wayab tulu Kiai Uhu eta. Patala tuh kagiayana. Kangjeng Nabi di Ciduha, Kangjeng Nabi mah di tendenan handalam on tadi dia bari sujud biasa bae sudan marang teh Kangjeng Nabi geus puguh diomongkeun ieu mah kakarake diomongkeun dong masyaallah teh budak nyana teh jauheun aing di Bogor beureun aing di Bogor kan dagang salak sugan teh belajar cibana orang dagang salak tah ieu arsalahu bil huda. Wah, Kangjeng. Ndek kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda. Ketika sahabat mantes perang, dahaga kabeh perbekalan saep beja ka Kangjeng, kami lelah ya Rasulullah. Sementara boro-boro makanan cai ge teu aya. Cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya, bawa ka dieu teh wadahna, dibawa ka dieu. Wadahna cicikeun gadinya cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi cabut mancer kabeh 5-5 sak wayuh kabeh muararan wow wudu minum maka ngawadahan segala rupa ya Allah ya Rabb ditanya teh anak sabarabar kira-kira jelema kurang leuwih bangsa 1000 mah lamun kaji pendi bisa mancer kitu atuh geus jualan cai nya mah atuh jualan cai masyaallah Kangjeng Nabi dek kumaha coba bil huda wallazi arsala rasulahu bil huda Allah karim masyaallah ketika Kangjeng Nabi mantas perang kunin kemudian lapar kabeh jelema sahabat lapar Jabir bebeja ka pamajikanna mana bahasa hebat tak mana tah
mana budak perhatikan orang lain mama ya Allah naon Kang Kangjeng katinggalina lapareun jasa pohara geus pararias urang boga naon aya pasakeun coba wah geus pasak aya saleter dipasak saleternya terus urang mencit embe anakna tapi cak pemajikanna ieu mah ulah bebeja rame-rame Kangjeng bae paling mawalah tiluan opatan lobana 10-an geus tenang teh urusan kos pasak laporan kan Tuhan ya macam Tuhan hungkul paling gel tiluan patang 5 pelong pada 10 itu mah majikan kula keur masak bari teh ulah lobaan oh alhamdulillah cekang langsung nangtung Kangjeng wahai para sahabat cek Jabir ieu naon kieu Jabir alhamdulillah pamajikanna masak dek jadiakeun urang rame-rame berangkat kabehan ka ditu waktu Jabir langsung lompat mana kabeh ade ondang kula mah geus di jero kamar bae hayang aing mah salet jelema sabaraha cek pamajikanna aya 1000-an mah aduh carekan Jabir talaunan bisik ieu tagih geus ribut jana teh jeung pamajikanna bisik basil itu atuh hige bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung deuk kumaha atuh makanya jelema lapar kabeh 1000-an aku mah nasib bae geus cek pamajikanna geus sabodo lah pokona datang kabehan 1000 jelema pan mana pasakeunana ya yes antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesak keneh dibikeun ka pamajikanana Jabir kakala kaluar cak Jabir teh emang nyesak ya Allah Masya Allah karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah mujizat huwallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin tengah-tengah kerumunan kafirin di tengah-tengah iman anu lemah atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda bentukna Al-Qur'an wari Al-Qur'anul Karim baca kurang aya di jerona segala rupa zaman narita daya nu belajar qiraat di Baghdad teh kat Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia begitu belajar datang ka araita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un tadi terus-teruskeun sedangkeun memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat balik deui Bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un pajar dek diteruskeun balik deui tilu kali merenya sakieu Bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim datang ka anggeus balik deui disalahkeun henteu diteruskeun henteu kita balik deui mun kitu bahkan disalahkeun misalnya kurang ya du'ul yatim takkan ngeunaheun urang ya ara'aital ladzi yukadzibu bid dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh teh bahasa Sunda teh kudu make hamas ya ieu mah atuh hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamas ai Sunda mah ulah make jeung qiraat cung betok kok
Masya Allah Karim. Salah nerapkeun sia mah kitu-kitu bae ambau. Atuh teu kudu bahasa Sunda mah. Nah, ieu kan teu ara'aital ladzi yukazziban kurang zalna kurang henteu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Geus pas. Henteu sugan disalahkeun biddin henteu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Henteu disalahkeun tapi diteruskeun henteu. Geus trek isuk ngaji eta deui. Bah. Pan jadi kieu atuh ya. Aing geus tamat di ditu mah geus beunang surat tamatna naon ngaranna? Hah? Naon? Sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah. Ya Allah. Abad teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyaraho. Ya Allah ya Rabbi. Geus aya tanda tamat. Ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan. Urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisahat sampai ka Kangjeng Nabi. Masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta. Mah urang saya kan tuh. Pendi tidak bersilsilah. Aya kadinya bin genderuwo. Silsilahan ya. Baca Quran teh ngeunaheun kadang-kadang silsilah. Teu pernah aya nu menerkeun teu pernah nu nyalahkeun teh mah petep jadianan teh mah. Atuh petep bapan kajianina lamun amis lamun hasil mah semua loba hasil. Isuk ngaji deui. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Balik deui. Bismillah. Aing teh saminggu aing teh kene bae. Ya Allah ya Rabbi. Nanya oge nya. Mama ma'ruf fil qurfi abdi di dieu ngaos araita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana ki ma'ruf fil qurfi garangkas beureun nyari emang aing teh nyaho bacaan sia bagus. Tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup ingan sakadar bisa maca doang mah. Makharijul huruf dibeberes ku sia. Hah? Senina dibagus-bagus ku sia. Ditonton ku jelema meunang amplop goblok. Tunggulnya mah. Lain eta ngaji mah. Sakadar kos kitu jang naon. Daripada sia magahan Al-Quran kos itu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos itu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia iseukeun teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampiling sakuai karak diberean kunyana
beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun diwali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh ilmu kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kituna hese tah ieu mah Malik baru bil gori mah nah sanggeus tadi geus kan fadzalika yadul yatim fadzalika allazi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesialamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un salat nage sia mah bakal jadi kana neraka lantaran salat nage hayang kalem ku tatangga deuk berjamaah ge mani di bejan we tetangga lihat saya nih mau berjamaah. Wih, Masya Allah lamun kadenge Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet aya pangalem tapi lamun eueuh nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna nu kudu ngalemna Allah ieu lain masyarakat tah ieu nu geus kieu alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un tak belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir teu hayangeun jadi miskin horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Bil Qori Jasia mah maca Quran mah geus bisa, jasia mah maca kitab geus bisa, jasia mah geus hebat kadenge lagi, tapi praktek mah rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga tek. Salat geus mulai kuari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu Akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu Akbar mana aya deui ieu nu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salatna tolol dikira salatna Allahu Akbar insyaallah pemajikan marah bae kawin deui kitu Allahu Akbar mangsa asana kawin deui tambah leleb ya mah Allah deuk kira salat mikiran itil bae goblok ayo dunia kiceun di jero hate hiji Allahu Akbar tuh nanaon mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Masya Allah nginahin Allahu Akbar nginahin pikiran lah isuk kemudian paeh Allah tu ayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo geura gerak caritakeun mujib bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah
babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang heula kuari mah babacaan nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana emang ngadengin eta deui ihdinas siratal wah sin mah teu ngeunaheun kan kadengeuna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti atuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahirabbil alamin gairil maghdubi alaihim waladdallin beres oh guruan ngaji oh guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara ka ditu da ku urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat di Jumat ka Jumat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran penuh kepatutan penuh kemanfaatan agama teh salat teh kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat naon sababna asar 4 rakaat ko magrib 3 rakaat teu kudu nyaritakeun kos kitu nu penting mah siapa salat ari dibahas kenapa salat henteu dibahas geus tuntas salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas asar 4 rakaat kenapa bahas magrib 3 rakaat kenapa bahas isya 4 rakaat bahas subuh kenapa 2 rakaat dibahas selesai pembahasanana tentang hikmah ai salat henteu coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasiaan ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan setiap larangan di jerona aya kabahayaan titik bisa kitu bae Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat aya kamanfaatan dunia jeung akhirat ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat titiknya sakitu dinil haq masyaallah karim ieu Kangjeng Nabi mawa dinil haq hanif buistu bil hanifiyatis sahmah kuring diutus mawa agama nu hanif enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang kuari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus gitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayah dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pake ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat ya Allah ya Rabbi kurang kumaha wa dinil haq nawa agama nu haq bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kangjeng Nabi mawa dinil haq yakni agama Islam tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50%
mah 50% atuh. Tidak ada kuda, himar pun anggap kuda. Gitu. Geus bae tapi nu bener. Dinil hak mawa. Anu lamun tolak tilu bain kubro, ulah tolak tilu jadi hiji. Iya kan jadi bahaya kuari. Masya Allah kali. Sekali kredit haram, dua harga nu berbeda haram. Teteh dua akad, dua harga nu berbeda haram. Ulah suka judi halal judi dalilah. Duit bank bunga bank masa sih aya duit reuneuh haju anakan di mana dongeng embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya aluar tina dinul haq pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia. Cek Allah halal cek Allah haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia. Masya Allah urang keur meujeuh ngridit keur meujeuhna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal pikumaha henteu sieun sia teh bakal disiksa. Urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon aya eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu nu sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh aya duit bank dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta ya Allah ya Rabbi aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku anu diperintah jadi cemoohan ai zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene 2 telu kurang kene 4 kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur Gabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna. Masya Allah unggal berjamaah aya bae diperhatikan kumanehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah. Tanya ana yang nanya ke ente kok konsisten amat sih terutama subuh ye berjamaah hebat amat naon sih rahasiana? Oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahnya aku mah nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu digeing ku pamajikan Kak berjamaah Kak alhamdulillah lamun keur di itu sarua Kak berjamaah Kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunangan nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun Kak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak geus mantak aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oge ye ieu mah konsep bagus kok sia bae hadena aing ngobrol jeung sia guys aing nek nyandung lah maksudnya supaya berjamaah aing mantep bener nyandungnya ya Allah ya Rabbi ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae ya Allah sarang kamamana di masjid bae ditanya deh ku babaturan sia ku rinjir nyelehkeun aing mangan syukur waktu salat doang berjamaah sia mah terus bae heueuh sia naon nih gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing geus balik wari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teu kabeneran nama deui ya Allah ya Rabb teu kabeneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur mujugna marah batur teh dulunya marah deuleu dompet. Ku babaturanna kan diperhatikeun.
sia eta foto saha nu di deuleu bae teu pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho Aing kadeulina asal naon sia neuleuh foto pamajikan emang geulis jasa tanan kudu hengnya rahasia aing boga hiji-hijina di pamajikan teh mantap aing di deuleuhan bae oh jahe hebat sia mah ya hebat nyaon tah henteu sia teh neuleukeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding geulis lain galak asal aing deuleu bae batur galak deuleu foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi deuleu pamajikan eta mah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal deuleu bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge beuh nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta ninaeun eta nyaho teh mah dinil hak nyaho lain teh mah kos kitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkeun aya di imah barangnya neuleuh maca buku cerik cih cek salaki da kok cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik itu geus diantep isuk keur tenang baca deui cerik deui cih cek salaki da cerik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh cerik maca buku hebat amat bisa jadi kecerik itu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang yang baca Quran baca buku datang ke cerik itu pasti kakak mencari orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasib hirup ka hareup bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran tilok cerik baca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol teh kos kitu mah neraka tah pamajikan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq mimiti tenang datang karada keras datang ka Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keuleun para musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah geunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek nah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nol ento nah anu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aing geus kos kitu ulah sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu
Nah beres masih kene can beunang kene bae lauk can lenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh kurang carana anu kudu dibere anu kudu dinasehatan kan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan. Assalamualaikum gusaena sia duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat sia nasehat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku aing kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat. Waalaikumsalam. Jika datang ngaji pendek hebatnya nama. Ya, kunaon aing ti kamari kula ti kamari canda. Atuh salah saha. Je sanu nita. Nah, ieu teluh bakal mah. Ya lain gitu. Assalamualaikum. Abdi ti kamari canda. Cing. Cukup teh sabobokos ya. Saboboko. Iya aya. Ya kula tas becet embe tah dagingna semur rasa boboko ros bawa ka ditu bener ya Kiai bener hasilnya ke bayar ka dinya beres deui bae entah walillahi taala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi masyaallah mudah-mudahan cak Kiai ngara gaji tah naon teh sia sing ngomongnya na asli na teh kos gitu nah iya jelema boga ka bogo haju nyana teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah wa kakawin moal bisa teh sebab geus aya jalinan cinta geus luar biasa bah ieu mah geus teu kuat kunaon cak aing mas ya ulah wa kakajeuh ku edan teh budak kajeuh kumaha kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin coba ka dieu fotona aing mah hengel da aing coba foto babena sia ka dieu ieu tah fotona cek bapana mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae tolol da bapana nya aduh goblok da bapana orang bajingan bapana masyaallah batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang liyuzhirahu 'ala dini kulli Gusti Allah tidak galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi nyerehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka Syam ayalah catatan sejarah na Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Suriah awalna kos kitu ka Suriah tah eta teh bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkeun ka dieu ke Eropa kerjasamanya na Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani ekonomina kitu kene budayana kitu kene lain sakadar Amerika jeung Eropa jeung Australia tapi skuari coba terus ke mancanagara termasuk di Indonesia kuari Quran sekadar dibaca didengungkeun dimusabakohkeun cukup dibere piala Mekah Madinah cukup dibere penghargaan hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Quran di Indonesia dibom sia amalkeun ta Al-Quran di Indonesia tembak sia minimal penjara sia kos gitulah dimantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan untuk keselamatan tanpa aya pemimpin bahaya pertahanan dalam negeri polisi hukum-hukum bahaya pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak tetapi untuk jang mendekat kepada Allah
urang teu bisa babarengan jeung nu kos kitu khusus be urang mah urang jeung Gusti Allah teu kudu dikomando ku pemerintah ketika aya fakir miskin teu kudu dikomando ku pemerintah ketika fuqara teu kudu dikomando ku pemerintah ketika urang dumadeheus ka Gusti Allah teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah asal dikomando urusan agama ku pemerintah silaka geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat berjaya berarti kan hebat polisi geus teu berjaya TNI geus teu berjaya budayawan geus teu berjaya kiai geus teu berdaya hanya sekedar urang carita jeung carita seperti ieu teu berjaya sarua bae ieu teh keur caritakeun penjajah teh datang kaum betapa kuat nu baheula Belanda Inggris Jepang Cina per detik ieu leuwih gagah jeung kuat deui kurang geus dirasakeun tadi mulai hudang kacai hasil penjajah minum kopi rokok hasil penjajah naik urang make baju sepatu hasil penjajah urang naik mobil kemana hasil penjajah urang ngabangun semen nusaha kuari eta semen 3 roda nusaha eta kuari semen anu nusaha geus urangan kan baheula mah masih keneh milik bangsa kuari geus lain teu dicaritakeun asalnya hoba heulanan geus mah bodoh emang kieu pinter aing sarua bodoh hah geus lain urang kuari eueuh lu urangan kabeh ieu teh urang penjajah endeu kumaha tegakna bangsa jeung negara nah kaharep agama ge ieu dijajah urang teu ngarasa kiai anu neliti mah kuari geus ceurik geus kajajah setahun ka tukang kula menyarita bahwa engke bakal kiai digaji memeh lain setahun tadi caringin mun kula inget mah nyarita engke bakal kiai digaji asal geus aya kiai digaji berarti kepedulian pemerintah hebat terhadap kiai tapi dibalik kehebatan kepedulian berarti aya mauna pasti negara mah kan gitu diteliti kula kan ngobrol di Jakarta jeung sababaraha dulur nu hebat anu rada ngeri ka hareupna seperti ieu lah ayeuna sepertina di orbit jeung hebat di hareup bakal aya naon urang geu teu nya wallahu alam sebab nagarana keur dijajah lain saluluguna ti pemikiran bangsa nah ka hareup bakal kumaha wallahu alam sakadar kekhawatiran jeung kekhawatiran anak incu urang ke kumaha ka hareupna sebab bisa terulang kembali kan penjajah nu begitu kuat di urang bisa terulang kembali nah ieu keur carita ulangan sebab can lila kan orang merdeka tahun 45 kuari tahun sekian kakarak ge encan saabad abad acan geus kos kieu komo ka hareupna wallahu alam karak carita kekhawatiran terus kuari calon bupati jeung gubernur presidenna di SD-na SMP SMA na yeuna geus sakar mabok pendidikan ikhlas da geus eueuh kuari dunia dan dunia urang nyaritakeun pendidikan Bung Karno babaturan ge di Cianjur jeung Kiai Jahok kula kiai ge geus dicaritakeun di Tangerang kiai di Pandeglang sareng kiai di luar kiai jeung kiai kabeh bareng dengan make bahasa Al-Qur'anul Karim sedep kan urang terus ka belah dia kuari saha pelopor bangsa anu make ayat suci Al-Qur'an anu bener timbul ti hati ulah ngejual ayat nah ieu kaharepna kan sedih lah urang memikirkeun kuari bae ge kuari urang mikiran ke di partai anu saha sih di partai anu saha kula masuk merenung gitu kan di partai anu saha anu bisa diandalkeun di partai anu saha saudara maksudnya jang kaharepna kata ngimpel atuh sarua jang saha ku saha asana surem amat ieu tah eta sok merdong ke di Golkar saha ke di PDI saha ke di FAN saha ke di PKB saha terus ka dieu ngarenung jangka hareupna itu kumaha dan seperti kosi ngan sakadar carita doang kan ari aslina mah jameureun geus digerakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala naon tah kuari ieu kuari di Mekah nunggu instruksi
instruksi perang irahaya begitu Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang anu siap perang anu siap segala rupana pedang boga kendaraan aya sakadar yang berangkat teh bekal aya di imah aya siap jasa perang bagi jelema nu teu daya teu upaya kaya ning lemah aki-aki atawa gagah teu boga modal siap tapi teu boga pedang ieu ngaranna ma'dzur nu kos kieu. Nah ketika anu diinstruksikeun perang aya mah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang siap berangkat mendukung 100% lohiron wa batinan paeh jauh masalah nyawa taruhana demi luhurna agama tapi nu teu bogana naon mah daratang ka Kangjeng Gusti Rasul para aki-aki Mekah abdi teh lain teh hayang kabita jasa ieu perang teh tapi kayak sakieu kaayaanana Kangjeng Nabi geus aki-aki mau ulah mikiran perang deuleuhan itu bae tuh di mana dikubur sok kitu hayu ieu anu lemah nu geri nu buta bebeja nu setruk ngora nama tata dina gagah ku ari setruk atuh boro-boro perang leumpang ge diseret tah kada bisa boro-boro perang jeung pemajikan ge keseleun lah geus kasalakina ulah mikiran kos kitu mikiran awak bae lain kitu dicarekan ku pamajikan ge dicarekan geus masuk ka kikituanan naon kikituanan puyangeun tapi aya deui salakina setruk di kursi roda pamajikanna reuneuh deui ieu teh heran ku nya di kursi roda tilok di kasur tilok saya ke kursi roda bari kieu tinggal gadorong kacai tapi pamajikanna reuneuh deui eta maksudna nu nangkub saha sosial pikiran kos kitu tak nula lemah datang ke Kangjeng Nabi menta itu hampura ya ja'al mu'azzirun datanglah jelema anu sasadu ka Kangjeng bahasa mu'azzirun lamun ditasrif mah asalna mu'tazirun pindahkeun harkat ta kana ain jadi mu'atzirun tukerkeun tana kana zal mu'azzir idghamkeun mu'azzirun lah tah pagawean budak leutik ngaji kos kitu pagawean budak leutik kitu teh tapi nu maca nama kolot atuh lamun budak leutik teu bisa ka kolot ge teu becus bima adal madzurin kuryabi minal arab ieu golongan urang Arab nu lemah daratanglah ka Kangjeng Nabi menta hampura teu bisa milu perang kumaha teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng wa qa'adal ladzina kadzabu jeung cara ricing bae jelema anu ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna dina ngaku iman nyaeta golongan-golongan munafik urang Arab Mekah cara ricing anil majil tizar tina datang sasadu ka Kangjeng Nabi tidak raekeun maranehanan mah ari jelema mukmin mah anu ngarasa lemah teu mampu ngalaksanakeun perang daratang ka Kangjeng Nabi menta hampura sasadu lain terek perang tapi keayaan kondisina seperti eta eueuh masalah Kangjeng Nabi ge ngahampuran ningali sikon tetapi aya jelema anu dina lahirna magagah lisan nama maca dua kalimat syahadat iman ka Kangjeng Nabi tetapi horeng di qalbuna mah manehna teh teu iman ka Allah jeung Rasulna munafik teh ngaranna tah jelema munafik mah cara ricing bae yakni anu teu iman ka Allah jeung Rasulna ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna nya nama cicing teu menta hampura teu sasadu ka Kangjeng Nabi tuh geus kabagi sebab atuh itu mah sasadu ge pantes ieu mah dek sasadu pan gagah
cerita gagah ya dinyana, cerita harta ya dinyana, cerita wawasan ya dinyana. Ngan mah teu ngadukung kana perjuangan Kangjeng Nabi. Munafik ngaranna. Cara ricing bae ketika diinstruksikeun perang henteu eme teu ciak. Cici we masyaallah munafik. Nah, sayusibul ladzina kafaru minhum 'adzabun alim. Sayusibul ladzina bakal ngeunaan ka jelema nu kalalapur ti golongan munafik nu tadi teh anu agaga aya dinyana wawasan aya dinyana harta aya dinyana horenganan ti iman ka Allah jeung Rasulullah malah ngabohongkeun na ieu bakal kakenaan ku siksa nu pohara. Siksa di dunia bakal kena kaperangan paeh nyana nu tadina sieun paeh oge. Di akhirat bakal disiksa lantaran munafik abadal abidi didarakana jadi kerak neraka. Yes, dijelaskeun ku Gusti Allah jelema munafik. Di dunia embung perang besi paeh oge. Iba di perangan ke, wa iba emang gering, paeh we tetep. Siksa berarti. Di akhiratnya na disiksana lain 1 tahun 2 tahun 10 20 100 200 abadal abidi innal munafiqina fid darkil asfal. Jadi kerak nanya nama geus panghandap-handap aja kerak ke dihudangkeun deui kaluhur dibentukkeun deui siksa dia terus we naudzubillah min masyaallah. Laisa 'ala dhu'afa wa la 'alal marḍa jadi dosa bagi jelema-jelema anu lemah model aki-aki jeung budak laletik wala 'alal marḍa jeung nu gering model buta lumpuh stroke wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna jeung termasuk dosa ka jelema anu teu mampu memberikan nafkah jang jihad teu bogana naon laisa harajun teu dosa idza nasahu lillah wa rasul di mana-mana manehna bersih lillah ikhlas lillah wa rasul. Tah bahasa teh aya bahasa idza nasahu lillah wa rasul. Dina tingkah cicingna manehanana hiji lillah cicingna teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah, tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi propagator henteu nitahan talangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang, supaya ngaulah-ulah taat henteu istuwe imal lillah tah agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. 3 kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Urang geus boga agama. Agama teh nasihat. Urang kudu kanasehatan ku agama. Mun bener-bener urang beragama nasihat agama teh ad-din an-nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi lamun deuk naon teh atuh si agama teh kudu bisa nganasehatan urang. Nu mantap tek sahabat teh liman ya Rasulullah. Nasihat teh ka mana? Ka saha? Cik Kangjeng Rasul lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihi. Nasihat teh nganasehatan menuju lillah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah, menuju a'immatil muslimin, menuju ammatil muslimin. Tah agama teh supaya bisa nganasehatan. Ulah ngajualan agama. Ieu mah agama
dipakai tatanjak, dipakai taraje, dipakai tangga, jang naik tahta, naik harta, naik dan lain-lain sebagainya. Make agama ma'an nasihah, agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat. Mata kieu idza nasahu lillahi wa rasul. Agama teh nasihat. Cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah. Maksudna lillah teh nasihat kumaha teh? Nasihat lillah teh ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah wa wasbuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal budu min musafat. Maksudnya agama sebagai nasihat lillah menuju Allah, carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, ngebersihkeun pertekadan dina sifat katauhidan. Ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah. Nu boga kekuatan kecuali Allah, nu boga daya kecuali Allah, gerak-gerak nang Allah, segala rupa nang Allah. Geus bae pokona mah la ya tur masnihi syai'un wala anu ngabadarakeun, nu bisa ngamangfaatkeun. Iwati Allah hiji bae. Ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah. Geus aya nu ngahirupan Allah. Geus hirup nu ngatur Allah. Sanggeus teh diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit. Ulah aya muatan-muatan nu sejen. Di satu kuari mah ulah boga pikiran gos kieu. Beuh urangnya. Lamun teh mata tadina meureunanan henteu sakola mah haju teu boga ijazah. Haju teu bisa digawe beuh meureun urang susah. Tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah. Dua pangeranna Allah jeung ijazah. Teu beunang kos kitu. Mantap kalau lempeng wahdaniyah tinggal lempeng sifat wahdaniyah Allah. Hiji we di jero hate teh Masya Allah hese biasa. Urang aya dua bae geus kikian bae. Nada cincin. Manguna nih. Aya bolongan. Ayo combong. Carana kumaha? Cokot buuk awewe. Set bisa di dieu tah. Ayo asupkeun ka dieu. Ayo puterkan gitu aja kan puter ke orang aja lamun eta cincin muter engke ge sia nu muter sia salah ngomong apa ente sih eta coba wah ujian eta ieu percaya bahwa batu boga pangaruh awas sia tah agama teu jadi nasihat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combong teh kebantu ku jabatan awas aya dua di jero hati orang musyrik ku combong ku peso segala ku keris segala ku tek-tek bengek Masya Allah tak eta nu kos kara itu ngabahayakeun adin an-nasiha lillah bisa bersihkeun ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah lil dah sampai selesai wajib dan 20 mustahil 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah ta eta bae supaya mantap ka Gusti Allah. Ulah aya naon-naon lillah. Lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan ku sah ku Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 detik. Kanjeng Nabi urang, boh, disebut tanding, kholwah 40 poe 40 detik. Kanjeng Nabi urang asal. Urang kan can pernah kholwah orang. Oh, can pernah orang.
dicoba ku orang bebe jaga pemajikan neng kakak ngadeng ngaji aya kholwahan neng ayo dek nyobaan satu masalah kakak ulah diganggunya iya tuh buah geus si kakak dek di kamar ieu bayinya neng ulah ngaganggu kakak moal ngaganggu dek nyobaan 40 penting kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu nya mana HP bawa ka jero kamar TV asupkeun ka jero kamar cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu apa bisa ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa jadi nonton TV HP di jero kamar kaja lain kitu meureun yes nya naon tuh mah ieu kholwah mah kos kitu tah engke dahar ge pangmawakeun gadi wah ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kitu mah eta salah naon kudu boga guru geus kholwah teh kudu boga guru maksudna deuk naon teh kholwah teh ya fafirru ilallah maksudna berangkat menuju Allah deuk ikhlaskeun ka Gusti Allah ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah ya di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi bos kitu mah ya kholwah mah lain kitu deuk ditinggalkeun ye nafsu makhluk dunia aingna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat carana kholwahkeun kudu aya guruan jadi kan urang mah teu ngageser ieu urang mah teu ngageser keur jadi kiai keur jadi santri mah rada deres gedean ka Allah barang jadi kiai ku ari gedean ka berkat tuh geser-geserkeun urang teh ngaji teh ieu nu mantak urang ngaji teh ku lagi nyaho ieu loba kiai nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumasih supaya resepna ka akhirat geus bisa 50% beta tek ka dunia 50 ka akhirat 50 geus lain deui naik 60 geus lain deui koba 70 geus lain deui dedeleuanna ge dedengian geus lain deui tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu kholwah di jero kholwah teh aya riyadhah aya tafakur aya mujahadah tah eta teh di jero kholwah ngaranna ieu mah kholwah di jero aya TV kholwah di jero aya HP malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureung tinggal lu kolot bae pancen teh sisirian aya awewe di dinya kahaji geus kataekan beureun ieu ku ari horenganan lain kataekan naek iya kholwah teh tariado ngajar nafsu aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah kholwah nah sorangan urang di kamar bari tafakur urang nafakuran dunia nafakuran nikmat pamere Allah segala rupa maha besar Allah ulah nafakuran Allah terus kabelah ditulah naik karesep urang teh awat sia teh ieu teh geus sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia resep bae kana jabatan malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan jang dunia neuk nanaonan teh sia awak tah urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan kosi teh ngaranna kholwah tolol sia mah awak malah mah ieu boga santri teh 20 teh kuari neuk dijieun yayasan ku goblok-goblok teh sia neuk naon maksudna hayang kemajuan maju naon majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah urang ngomong sorangan kos wedan neuk naonan teh izin yayasan masukan bae panatu jaga peningkatan eta mah dunia hina dunia mah benta ka Gusti Allah ngalindung ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minad dunya syarri dunya kunaon haji kuari dipupuk jadi haju ngagedean dunia goblok si awak dikampak sapoai tolol ting tak urang keur kholwah teh kos kitu tah ngomong sorangan nanaonan atuh si awak baladieuna lain haju resep tambah ka Allah haju resepna kana dunia sia teh ku batur mah di kiai-kiai malah ku batur mah di hebat-hebat horenganan cak Allah mah sia teh bajigan goblok beureun sia tolol manusia aki-aki goblok tolol goblok sia ieu teh nyaho deui sia goblok tolol bangsat sia
atuh kunaon nyana nu sasada tolol ceh ieu ngomong ka mana sakanyana tolol teh coba eta ye orang bangsat beneran engke timbul teh bakal tetap timbul nikmat geunaheun Allah kan nu mere engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah mulai kuari bener tadi kitu-kitu mah kurang dikitu-kitu kurang hina aya engke Allah mere mungkin seminggu sebulan setahun aya set terjadilah pandangan batin orang nyahina dunia maha agung Allah maha kawasa Allah orang kan minta ka Allah tunjukkan Gusti ke maha kewasaan Gusti ja ieu teh abdi teh dadamelan Gusti nafsu teh ti Gusti abdi hayang itu teh tidak nafsu nu nafsuna didamel ku Gusti teh maha gagah maha sagala-galana piceun atuh Gusti ieu teh nafsu-nafsu abdi teh kagustikeun lamun urang terus dibereng ke Gusti set indah di umat geus teu hayang babaturan ngajak geus titit aman deui mah aja titit geus ngajak teh heula bae ayo geus sakadi titit ayo henteu geus kitu emang henteu geus teh heula bae ih mah kauntungan lamun ieu urang berangkat ieu poe ieu urang meunang 10 juta saleng kadot henteu geus teruskeun bae terus geus hayang bener tah geus dangan nu sajen bae geus henteu naon teh batur geus bingung kok jadi kos kieu nya na tah nya geus sorangan bae di kamar kebal-kebal mancing ku sendal atuh ulah tolol tong lain jurusan nah iya mulai ngeunaheun terjadi seperti eta di Kangjeng Nabi Daud. Kanjeng Nabi Daud kan khalwah. Sageus Allah dibere ku Allah nikmat anu pohara ngeunaheun sorangan bae. Sageus 40 penting teh akhirna turun Kanjeng Nabi Daud sorangan teu mentolelir ka umat. Tegorkan ku Gusti Allah. Daud, nun Gusti mun bahasa urang. Aing ngangkat Rasul jeung ngangkat Nabi ka maneh teh lain jang seperti kitu. Kunaon maneh sorangan bae? Lazat tasyauq Gusti nginah jeung rindu ka Gusti entos abdi mah nikmat teh aing ngadamel sia jeung sia jadi nabi jadi rasul teh jang urusan umat urusan umat lain jang urusan sorangan mah gampang muhun atuh Gusti tapi ieu ku ngeunaheun sorangan bae nyaho aing eta teh pamere aing orenganan pamere Gusti umat urusan mangga tuh Gusti taha cek Gusti Allah Daud aing mere kangeunahan ka sia karinduan ka sia ka aing teh nang ti aing eta teh maksudna supaya ngurusan umat seperti umat supaya boga rasa seperti rasa maneh minimal boga rasa teh ngarasakeun sakumaha nu karasa kumaha saeutik we kadaanan cara maneh mah sok sampaikeun ku ari kaum sok sampaikeun ulah sosoranganan carana Gusti kumaha ajak keseluruhan aya nu nurut tuturkeun titah nuturkeun ka maneh nu teu nurut antepkeun teh mah urusan maranehanana geus nu nurut aya nu nurut 100% pupuk aya nu nurut dengan 70% teruskeun nu 50% terus 40% nu 20% asal aya nu nurut geus pokona terus berbagai tahap eta mah variasi manusia nu geus kitu ngan tugas maneh mah ngajak nu mantak maneh diangkat jadi nabi jadi rasul tur dibere rasa teh sampaikeun ka umat supaya boga rasa ibadah teh sakumaha maneh cek Kanjeng Nabi Daud teh sumuhuna teh kitu mantak Kanjeng Nabi Daud mah dibere kaistimewaanna baju besi teh ya baju besi jang perang teh tanya nama sakumaha taneuh ampang jadi non leles mantap urang ge Allahumma layyin qalba sarwiti kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam leuleskeun Gusti hati sarwiti teh sakumaha ngaleuleskeun anak Kanjeng Nabi Daud ka besi heuheuh lamun geus ditiupkeun arah mana sarwiti cikopa fuh nah maca geus Allahumma layyin qalba sarwiti ya Allah binti Sarboah kama layantal hadid li Daud alaihi salam macana 72 tiupkeun ujian lana sia nu nyungkruk ge
Aya syarat-syarat nomor bere ku aing eta kan datang ka kos kitu tah eta naon ngaranna jampet ya Kangjeng Nabi Daud mah hebat